Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Iza wudi'at di mana-mana disimpan naon al janazatu janajah. Wahtamalaha sareng ngangkat kana itu janajah sa'arijalu pirang-pirang lalaki. Ala'na kihim kana luhureun pirang-pirang pundukna itu rijal. Paingkanat mangkalamun bukti itu janajah teh solihatan eta anu soleh. Kholat tah ngadauh ieu janajah. Qaddimuni kudu ngaheulakeun aranjeun kabeh ka kuring. Paingkanat sareng lamun bukti itu janajah teh goiro solihatin eta anu henteu soleh. Qalat ngomong itu janazah, ya wailaha, duh cilaka teuing. Aina tazhabuna biha, aina kamana arindit, tazhabuna anjeun kabeh. Aina kamana tazhabuna arindit aranjeun kabeh biha kalayan mawa janazah. Yasma'u ngadenge, sautaha kana suara janazah, naon kullu syai'in saban-saban perkara, illal insana kecuali manusia. Walau sami'ahu lamun ngadenge itu insan kana saut la so'iko tahtang tu kalenger itu insan. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al-Bukhari Imam Bukhari. Idza wusida di mana-mana dipasrahkeun naon al-amru hiji urusan gila ghairi ahlihi kalian ahlina itu amru pantazir tah kudu nungguan aranjeun kabeh atawa ngadago aranjeun kabeh as-sa'ata kana kehancuran. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al-Bukhari Imam Bukhari. Idza wuqi'a di mana-mana ditibakeun pirojuli di hiji lalaki wa anta bari anjeun pi malain eta aya di sampalan. Fakun tah kudu bukti anjeun teh li rojuli eta pikeun itu lalaki nasiron eta anu nulungan. Walil qaumi jeung eta tetep pikeun kaum teh jaziron anu eta anu nyengker. Wakum sareng kudu cicing anjeun anhum di deukeuteun itu kaum. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Abi Dunya bidamil ghibati dina ngeunaan nyacat gibah an Anasin katampi ti Anas. Idza aroda di mana-mana ngeresakeun sallallahu Gusti Allah bil amiri ka hiji raja khairan kana kahadean ja'ala tangga jadikeun Allah lahu ka itu amir wazir sidqin ka menteri anu jujur. Innasya lamun poho itu amir zakarahu tangelingan itu wazir ka amir wa in dzakara sareng lamun inget ieu si amir aanahu tah nulungan itu wazir ka amir. Wa idza aroda sareng di mana-mana ngeresakeun saha Allah Gusti Allah bihi ka itu amir ghaira zalika kana liyana khair ja'ala tangga jadikeun Allah lahu ka itu amir wazira suin ka menteri anu goreng. Innasya lamun poho itu amir lam yuzakirhu tah teu ngelingan itu wazir ka amir. Wa in dzakara sareng lamun inget ieu amir lam yu'inhu tah teu nulungan itu wazir ka amir. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis An-Nasa'i Imam Nasa'i. Idza akala di mana-mana tuang saha ahadukum salah seorang ti antara aranjeun ma'a jama'atin sarta na berjamaah wasyabi'a sareng wareg ieu si ahad fala yarfa taulah nyengkatkeun ieu ahad yadahu kana leungeunna ahad hatta yarfa'a sehingga nyengkatkeun sahal qaum fa innahu karana sayaktosna itu raf'u yukhjilu eta ngerakeun itu raf'u jali sahu kana masamuan atawa ka babaturan nana itu si ahad. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al-Baihaqi Imam Baihaqi. Idza hajja di mana-mana munggah haji saha ar-rajulu hiji lalaki bimalin haramin kalayan make harta anu haram faqala tuluy nyarita ieu si rajul labbaik abdi dongkap nyumponan pangulam Gusti. Qala tangadauh Allah lahu ka itu si rajul azza maha mulia Allah wa jalla sareng maha agung Allah
la baik wala sa'daik. La baik henteu ngundang kami ka anjeun, wala sa'daik jeung henteu ngabagiakeun kami ka anjeun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Dailami Imam Dailami. Uzkuru kudu nyaritakeun aranjeun kabeh. Mahasina mautakum kana pirang-pirang kaalusan mayit aranjeun kabeh. Wakufu sareng kudu nyegah anjeun kabeh an masawihim tina pirang-pirang kagorengan ieu mautakum. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Tirmidzi Imam Tirmidzi an Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar. Adzibu kudu ngahancurkeun aranjeun kabeh ta'amakum kana pirang-pirang kadaharan aranjeun bizikrillahi kalawan eling ka Allah washolati sareng kudu salat. Wala tanamu sareng ulah sare aranjeun kabeh alaihi kana itu to'am pataksua tah bakal teuas naon kulubukum pirang-pirang hate aranjeun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Nuaim pitibbi dina ngeunaan ilmu kedokteran an Aisyah ta katampi ti Siti Aisyah. Arba'u da'awatin ari opat pirang-pirang doa la turodu eta henteu ditolak ieu arba'u da'awat. Da'watul haji tegasna doana anu munggah haji hatta yarji'a sahingga yen balik itu haji. Wa da'watul ghazi sareng doana jalma anu perang hatta yasduro sahingga muncul itu perang. Wa da'watul maridi sareng doana jalma anu gering hatta yabro'a sahingga cager itu marid. Wa da'watul akhi sareng doana hiji dulur li akhihi kadulurna itu akhi bidhahril ghaibi dina tempat anu henteu tembok henteu kanyahoan baturna. Wa asra'ul haula ida'awati sareng ari panggancangna itu pirang-pirang doa naonana ijabahna da'watul akhi eta doana hiji dulur li akhihi kadulurna itu akhu bidhahril ghaibi dina kaayaan henteu nyahoeun batur. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Ad-Dailami Imam Dailami an Ibnu Abbasin katampi ti Ibnu Abbas. Wallahu a'lamu bissawab.